Popoe keluar. Kunaon ai maneh ieu teh? Cicing tong main indi tuai. Eta calana marecet hek bunian. Alas sia heueuh poho. Mung ima tuh barudak salah kostum. Kan urang teh hayang nongkrong barudak di luar mengpeng panas. Tapi di bere samping kieu mah barudak jigana moal jadi era. Urang popoe baju we atuh sakalian. Aya urang jegangkeun heula eta pantona teh. Heula tripodna dek dipindahkeun heula ayeuna mah tah lempengkeun ka dinya. Pangul we sasampayan anu pinuh ku raradutan teh barudak. Popoean sabaraha poe atuh deui teh barudak masih he ngagunuk geuninganan baraseun dina sasampayan teh. Berat-berat oge diangkat teh barudak kitu da eueuh titaheun. Dipindahkeun deui barudak sasampayan ge di dieu mah teu kapanasan. Sok tutupan heula ulah waka dijegangkeun ayeuna mah. Tah pangul deui barudak ka dinya tah kanu panasnya. Geuninganan di dieu mah barudak lumayan ieu rada panas saeutik. Tong poho jegangkeun deui barudak sasampayana. Abeh teu oleng. Alas sia urang menang rezeki barudak tuh. Aya geuninganan ieu jang sarapan me barudak. Urang langsung we atuh urang bikeun barudak ka me geuninganan me teh geus lapareun da nya urang oge tadi geus sarapan nya me can sarapan urang bikeun eta si eta teh si sarapan teh ka me. Heula barudak urang naik heula eta. Aduh asa bareurat ku awak geuninganan barudak aya dek naik tah embeh sing ngarulu sing rahayu maraneh teh. Nah tuluy barudak ayeuna mah urang nempo embe si indung. Tong poho panto mahalna barudak urang bukakeun heula nya. Cing urang toong si embe teh geuninganan eta aya. Ti isuk barudak embe si indung teh urang teh ditempoan. Soalna cenah dek lahiran. Cing ayeuna mah atuh barudak urang parajian we heula ku urangnya. Tapi barudak ketang karunya embena eraeun. Urang tutupan di we atuh ayeuna mah. Tadi dige barudak urang teh salpoknya. Di kebon urang teh geuninganan barudak geus garung deui. Ayeuna mah sampe meh di koredan mah barudak urang alaan he heula eta si kangkungna teh. Lumayan ieu jang makan siang barudak aya lalat. Geus hayang pepelakan deui ieu teh da hawana mah. Anda masih ngaguguk kana kawegah geuninganan. Tuluy barudak ayeuna mah di dieu teh si anak urang teh dah ngadon hayang jajan. Da bieu ku urang ditinggalkeun sakedeung barudak ka kebon. Jadi we datang urang teh ngarengek barudak hayang jajan. Teuneun heula budakna di dinya dina bangku barudak. Soalna urang dek minahkeun heula tripod. Menikahkeun garo singsat geuninganan barudak ari make samping mah iinditan teh. Tah teuneun ya barudak tripodna teh kadinya ieu namanya coko teh budakna teh ku urang teh. Tah tuluy urang milihan jajanan we ayeuna mah di dieu teh anak urang mah barudak sok lila mun dek jajan teh. Kalahkeun sok hayu happy pilih tuh geuninganan eta karek nunyuk barudak. Lila-lila mikir teh geuningan barudak urang kana ciki tujuanna mah budak teh. Di dieu da nya budak hungkul jajan teh da indungna ge hayang. Aya keremes bi teh katempo barudak tuh geuninganan eta tah. Geus heula we atuh barudak sakitu heula nya. See you next vlog. Bye bye.